Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-45. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nuka tunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-45. Mangga urang lajengkeun. Nyaksian ka aya jin wanguk nu ngadadak ngaleungit dina gerakan nu sakitu gancangna. Ngadatangkeun ka kaget jeung kaheran nu taya papadana oge keur Patih Kunjaya mah nu nyaksian kana sing sakur kajadian harita. Waduh nyan hebat mah jin wanguk teh Mama Guru. Anjeunna meuni sakti mandraguna. Bisa ngaleungit dina gerakan teu tiasa katuturkeun ku paningal. Duh. Kuaya nambah jin wanguk nu bari sanggup melaan. Isim abdi moarek sieun moarek kimir. Lantaran ayeuna mah aya nu baris bisa dipake anelan. Memang kitu bisa euy. Kula ge bagja ku aya nama jin wanguk sakitu bageurna ka urang. Kalayan geus janji baris melaan ka urang. Najan manehna bakal ngawaskeun heula ti kajauhan. Resi Raksa Bungkayak oge teu bisa nyumputkeun kasugemaan jeung rasa bungahna. Mangga ayeuna mah geura putuskeun we Mama Guru. Nah bade kumaha pilampaheun ulang salajengna Mama Guru? Patih Kunjaya nanyakeun pamaksudan nu saterusna. Ngahulang sakedeung Mama Resi Raksa Bungkayak barang menang pananya. Tinu jadi muridna harita. Tapi tekung sililapok nyerita estu dari anaker. Ngeunaan pilampaheun urang nya gampang atuh. Ya kudu bingung-bingung jeung teu perlu susah mikiran Kunjaya. Kumaha kitu Mama Guru? Ayeuna mah hayu urang indit ka puseur dayeuh nagri Mandalawangi. Meungpeung rineh meungpeung salse Kunjaya. Hayu urang miang ayeuna keneh ulah dingkengke deuleu. Mangga Mama Guru ngiringan. Sareng mamang eta sae kanggo jisim abdi kaulanun Mama Guru. Patih Kunjaya atau heunaker kulantaran hayang geura ngalaksanakeun sakur pamaksudan waya patalina jeung pihak Raja Ranggapandika. Kebat lumampana Ki Patih Kunjaya jeung guruna nu katelah Mama Resi Raksa Bungkayak ngajugjug ka puseur dayeuh nagri Mandalawangi. Tunda lalampahan Ki Patih Kunjaya jeung Mama Resi Raksa Bungkayak anu sejanga dakwa ka Kangjeng Raja Ranggapandika narpati nagri Mandalawangi. Kacaturkeun ayeuna Kangjeng Raja Ranggapandika dina dinten eta ngaraos bingung nu teu mangitung-tung susah nu taya papadana. Ari lantaran pihak monyet Mandahong jeung Nuliana anu ngacaukeun ka nagara bari geus ngalantarankeun ampir tiwasna Nyimas Nawang Asih jeung leungitna Patih Kunjaya nepi ka ayeuna tacan kapanggih laratanana disusul oge teu kapanggih teu kadi-kadi tungka dieu ge memang lebeng. Harita Kangjeng Raja Ranggapandika calik dina kursi gading gilang kancana. Di lebet karaton kalayan dipayunan ku Nyimas Nawang Asih sareng Ki Patih Winata. Petiluan keur sami tumungkul ngeluh. Asa jararauh paninengan teh lain bobodohan. Lami-lami Kangjeng Raja Ranggapandika sasauran dari anaker bari semunu geurat soantenna. Nyimas oge Patih Winata kawas-kawas deket kana Pianjur nagri urang teh euy. Lantaran pihak monyet Mandahong jeung dua jalma nu penting kamari datang bari ngacau ke nepi ka ayeuna leungit laratanana. Teu kapanggihna jadi susul oge. Nyar-nyar pika susaheun jeung pika nalangsaeun nu taya papadana. Ari katambah deui aya bejana nu kadenge yen cenah mah pihak nagara nyata nagri Paripari
Nyata nu selelea ieu ngamusuh ka urang cenah dina waktu moal lage baris ngaruru nyeun kaonara di dieu ngayakeun peperangan. Aduh. Nyata-nyata susah jeung bingung. Kudu kumaha nyang hareupanana bet jadi jararauh paninengan. Boa-boa bakal hancur ieu nagara Kipati. Oge lain nawang asih, aduh ampun teh. Nyariosna Kangjeng Raja dipungkas ku rumahuh panjang. Bangun seunggah nakar dina nyang hareupan sagala rupa kaayaan jeung kajadian dina mangsa ayeuna. Kipati Winata cedok nyemah kalayan hormat nakar ka Kangjeng Raja bari pokna. Ugi wae Gusti, kapayuna sumping pitulung ti mantenna kaulanu. Kalayan mugia salira ulah bade ipis pangharepanun. Margi jisim abdi sadia tanaga sareng emutan. Kangemelaan kasalira sareng kanagara kaulanun Gusti. Cedok nyimas nawang asih ge nyemah leuwih hormat nakar bari ngagalindeng sasauran. Kaulanun Kakang mugia ulah dijantenkeun teuing atuh rengat penggalih kaulanun Kakang. Rai ge sayagi tanaga sareng emutan kangemelaan kasalira sareng kanagara kaulanun Kakang. Sareng mugia wae atuh aya pitulung tinu agung aya jalana geusan urang kaluar tina ieu bangbaluh kaulanun Kakang. Najan pada ngabeberah pada ngadorong sumanget ari Kangjeng Raja mah tetep we bangun masih kene susah kerenyang hareupan sagala rupa kajadian. Memang urang bisa wae ngagantungkeun harapan saperti kitu. Tapi nah atuh ceka perasaan Kakang mah urang tebet geus asa deukeut kana piancureun rai. Ieu nagara siga-sigana sakedeung deui bakal kapibada kunulian. Aduh ampun teuing. Kangjeng Raja rumahuh deui lambat naker. Dina kayan keur guntreng ngobrol kitu. Di payuneun karaton kadangu aya nu pupuntenan meuni jentre naker. Punten. Punten kaulanun Gusti, ieu jisim abdi dongkap kaulanun Gusti. Ngadadak liren heula nu keur ngobrol paneutupna. Sadayana ge dipancokeun ka palebah lawang saketeng nu harita pantona masih keneh nutupag. Saha? Saha di luar? Meh sareng Kangjeng Raja Tumaro sareng Kipati Winata. Hayang geura nyaho saha-sahana anu anyaran pupuntenan uluk salam. Gusti, sareng Rai Winata hatur uninga ieu jisim abdi Patih Kunjaya. Sareng ieu mama guru senjang adeus kaulanun. Teman anu ti luar nerangkeun ngaran bari cenama aya nu maturan. Ngadadak ngarasa atoh ke Kangjeng Raja. Najan ari rasa panasaran mah teu buru teu leungit. Pedah datang na Ki Kunjaya cenama aya nu marengan. Engal we harita disamat. Hai, kutan Kipati Kunjaya adikula nu datang teh. Syukur Kipati ya geura ka jero sakalian atuh eta tatamu piwarang kalebet. Sumuhun Ki Adi geura ka dieu gancangan sakantenan eta tatamu piwarang ka dieu manawi atuh pibagjaeun kangge urang sadaya. Himas nawang asih nyering bingah ku ayana Patih Kunjaya geus datang bari mawa tatamu dipiharap susuganan tatamu nu baris bisa melaan kana kasusahna. Ngan Kipati Winata nu teu milu cumarios naon-naon teh. Ari lain tibang timancokeun teutepanana ka palebah panton masih keneh nutup. Nu aya dina manahna pinuku tanda tanya. Natas di mana jeung kumaha lalakon pang ayeuna Kipati Kunjaya datang. Teu siga-siga nu mangih cocoba mangsa ti heula. Nya kitu deui ngaraos panasaran deui ku Ki Winata ge. Ngeunaan tatamu anu ayeuna cenah marengan Patih Kunjaya. Kadangu swanten Kipati Kunjaya di luar. Bari sarua bangun atoheuna keur ku ayana panyambutna ti Kangjeng Raja. Sarengna tinu janten rakana nyatana nyimas nawang asih nu mawi engal ngawalon. Atur nuhun kaulanun Gusti. Atur nuhun kaulanun Teteh Prameswari sumangga. Ayeuna keneh jisim abdi sakantenan ieu sareng tetamu bade ngadeheus kalebet kaulanun. Sok gancang Kipati. Gancangan geura ka dieu Ki Adi. Ujuk sumangga kaulanun. Tekantos lamiti harita berai panto muka sagembleng
Breh Kipati asup di barengan kusa urang sepuh nu kaayana mata helok naker lantaran dedeg pangadegna beda tinulian jabati eta najan sakitu kaayaan geus kolotna bangun ujag-jag naker panon ge meni seukeut semuh hurung nitenan kasakurilinga jero karaton. Sangeus aya payuneun Kangjeng Raja anu calik ngareneng sareng Resi Raksa Bungkaya. Cedok Kipati Kunjaya nyemah pohara hormatna bari pok cacarita. Ngaso heula para wargi anu mulya, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya, harita para wargi sadaya atuh Patih Kunjaya cumarita. Kaula nun Gusti, Prabu Teteh Prameswari neda siapun tenu kasuhun. Wireh jisim abdi ayeuna ngahaja dongkap dumeung ka salira teh. Kare disarengan ku ieu Ki Sepuh ti paminggir, kaula nun mugi kersa nampi. Panitip Kangjeng Raja seukeut naker ka eta Ki Sepuh. Lantaran aku ngarumaoskeun teu kenal ditepangkeun oge para mitra sadaya atuh ka eta jalma kaayaan geus kolot naker dina emutanana bet boga sangka anu lain-lain nyangka eta jalma sigarek ngacaukeun kaayaan nagara Mandalawangi. Komo ieu apanan-apa naker kana kaayaan Patih Kunjaya nu salami ieu niatna jahat jeung kejem ka nyimas Nawang Asri. Nya kitu apal apanan ayeuna teh yen anu geus ngalantarankeun Den Santiaji sareng Nyimas Larasati janten sato oge nya ku pagaweanana Patih Kunjaya. Najan kitu satekah pola sakuat tanaga tenang anjeun ngarah teu ngadatangkeun kacurigaan ka Patih Kunjaya sareng Nyimas Nawang Asih. Sakedapan Kangjeng Raja nganeuteep wae ka eta Ki Sepuh bari manahna ngaraos heran naker heran pedaki Patih Kunjaya dina datangna deui sanggeus meunang musibah teh bete mawa jalma lian bari saurang sepuh ngana sareretan ge kanggo Kangjeng Raja kagungan kayakinan yen eta Ki Sepuh nu ayeuna datang teh bangun sanes jalma samanea ngaraos yakin eta jalma teh jalma nu luhur ku elmu jembar ku pangabisa kapatri ku pangarti kasipuh ku elmu pangaweruh benten naker tina sorot matana ngagambarkeun jelema nu eusi luar jerona. Kangjeng Raja Ranggapanika sasauran ditujukeun ka Ki Patih Kunjaya. Syukur Ki Patih Kunjaya adi kakang ayeuna andika geus datang sanggeus penting kamari menang musibah. Nasaha nu geus nulungan ka andika teh sanyana Ki Patih Kunjaya? Kaula nun Gusti nya ieu Ki Sepuh nyatana guru jisim abdi kaula nu parantos melaan ka jisim abdi nu parantos nyalametkeun jisim abdi kaula nun Gusti. Upami teu aya anjeunna wah duka kumaha nasib abdi kaula nun Gusti. Pokna Ki Patih Kunjaya bari minang nuduhkeun ku jempol ka Ki Raksa Bungkaya. Atuh Ki Raksa Bungkaya ukur nyerengeh bari ungeuk. Hatena mangarasa reueus jeung atoh naker. Lantaran diterangkeun sakitu tetela ka Kangjeng Raja yen manehna nu geus nulungan Patih Kunjaya. Atunya syukur lamun kitu mah Ki Patih. Kula ge milu sugem milu bagja nu taya papadana. Arisa tadi nama kula teges ipis harepan ngeunaan andika pek ayeuna datang bari dina kaayaan salamet nya puguh we sugema nu taya papadana bagja taya hinggana keur kaula mah. Tos kitu nyarios kitu mah lajeng we paneuteub Kangjeng Raja sagemlengna dipancokeun ka Resi Raksa Bungkaya kalayan pokna deui. Ki Sepuh nah leres salira teh parantos nyalametkeun ieu Patih Kunjaya tina pagawean monyet kajajade nu sakitu jahatna jeung galakna. Memang leres wah kumaha kaayaan Ki Patih Kunjaya teh upami teu kabujeng katulungan ku mama mah hadena we diparengkeun Jepang nu kitu nu matak oge. Pokna Ki Resi Raksa Bungkaya kebari ngarasa reueus naker
Nya nuhun atuh pamikitu mah Ki Sepuh. Kula ge poharangan nuhunkeunana kana kasayan salira. Teu kadaseur emutan teu kadaseur saur kaulan. Atuh nyana ge guru kanu janten murid. Moanya teh teuing nu jadi murid menang musibah bet diantep. Memang bener oge. Pokna Kangjeng Raja nganyakeun bari mangut sababaraha kali. Rupi salira teh nahasaha teh atunya kakasih. Sareng ti mana kawit padumukan lembur matuh banjar karang pamidangan Ki Sepuh. Rupina mari kangaranana mama. Salira ge parantos ngadangu muhun. Nganjonghok mana me ayeuna rupina teh. Kana kitu rupina mah. Cing saha teh atuh Ki Sepuh mangawe ni kukur. Ngagera uningakeun atuh mama. Bisa naker para putra pura-pura nyimas nawang asih. Bangun nyata can apaleun kana kayan kirak sabung kayak teh. Unyuk sumanga kaulanun Gusti Ratu. Rawuh dan permaiswari. Supados salira teu ngaraos heran. Sareng panasaran. Mangga dangukeun jisim abdi seja nerangkeun ngaran anu sanyana. Aika telah mama teh nya eta sirak sabung kayak. Rupi lembur matuh banjar karang pamidangan sumuhun. Pamatuhan mah di paminggir di pasisian. Malihan mah ya ditutugan Gunung Cakrabuana anu. Ngaso heula para mitra anu mulya. Ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya atuh ngabandungan ngaran eta Resi. Eta Ki Sepuh teh anu ngaran Resi Raksa Bungkaya Kangjeng Raja Rangga Pandika Cumarios deui. Nya. Ayeuna mah kaula ge ingat memang jeung sanyana. Kaula pernah menang katerangan jenengan salira nu kamasur ka mana-mana. Kakoncara kajana pria kajam paring angin-angin. Yen salira teh saurang sepuli nuhun ku ilmu guru Nakipati Kunjaya. Nuhun ditepangkeun Mama Resi. Sami nuhun Gusti isim kuring oge. Ngaraos bagja tina kanan tiasa ngadeusan ka salira Kangjeng Raja. Isim kuring oge ngaraos bagja ka Kang Kunjaya. Lantaran ditepangkeun sareng guru si Kakang nu katelah kirak-sirak sabung kayak. Ngan eta salirana meuni bungkiang kitu geuning. Pokna Kipatih Winata bari semunu ngahina dan nyariosna make jeung jebi sagala rupa. Molotot mamar sirak sabung kayak ka Patih Winata. Lantaran cariosanana geus nyigeung kana perasaanana. Geus kitu mah ngarereta kanu jadi murid atungan Poki Patih Kunjaya nyarita ditujukeun ka Patih Winata bari bangun nu keuleunaker. Winata, nah ngomong teh sia ka mana wae abong bibir teh di bengkule teh tulangan ha? Nah Kakang Kunjaya make nyarita kitu sagala ka kuring. Ya montong pura-pura sia Winata. Meniti popolotot ngomong na Patih Kunjaya. Ya teh guru kula ya nu maha gagah maha sakti mandraguna deuleu. Nah aku sia make dihina disebutkeun bungkiang sagala. Tegablek ka era taya pisan rasa hormat deuleu. Kata tamu ngahina basa. Oh mo ye payuneun Kangjeng Raja bet ngomong kitu sagala. Ngahina sia teh. Hina da kuring mah ke rumah ngahina kata tamu ka Kang Kunjaya. Jeung saha nu nyebutkeun bodoh ka Guru Andika. Ka Kang Kunjaya ulah nuduh samarangan atuh. Patih Winata malik-malikeuna bari anjeunna ge sarua ngebrehkeun ka keheul ka Patih Kunjaya. Kalayan geus taya kasieun naon-naon komo deui apanan. Tinggal ge kungsi jatuh para mitra sadaya parerea omong. Jeung memang geus kanyahoan nepi ka palebah mana kasakten jeung kagagahanana Patih Kunjaya.
lantaran ngajaga bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Jeung atuh harita keneh atuh langsung bae Kangjeng Raja harita nyapih antara Ki Patih Kunjaya jeung Patih Winata bisi kapapanjangan parerea omong atuh papapanjangan paceng kadang gancang disapih ku Kangjeng Raja. Winata oge adika Kunjaya geus ulah kapapanjangan Jumarita jempe heula lantaran kaula tacan rengset tumanya tumaros ieu ka iki sepuh mariksakeun ka ieu sepuh nu tetela kakasihna Mamarsi Raksa Bungkaya. Cuma ngasejang ngiringan ka pangresa kaula nun, cek Patih Winata. Ngiringan Gusti. Syukur atuh ari kitu mah. Pada-pada salaladar. Salajengna Kangjeng Raja tumaros ka Resi Raksa Bungkaya. Estuning dariana kera cumariosna. Ayeuna mangga geura saurkeun ki Resi Raksa Bungkaya. Nah aya kapentingan naon usahnyana pangna ayeuna cundu ka dieu. Nah sakadar jaja Patih Kunjaya atawa aya kapriyogian uliana. Tega gancangan mere jawaban Resi Raksa Bungkaya teh kalah tumanya heula ka Patih Kunjaya. Kumaha Kunjaya? Mangawe geura waler ku pangresa Mamarsi. Sim abdi mah bade ngupingkeun bae ti dieu nun. Pokna Patih Kunjaya muarek ngalalangkungan kana kaayaan Mamarsi Raksa Bungkaya. Syukur mun kitu mah. Ka mamana ge tenang. Jeung sugema ari geus aya kapercayaan sagemlengna ti andika ka Mama Kunjaya. Salajengna para mitra Mamarsi Raksa Bungkaya cumarios deui ditujukeun ka Kangjeng Raja Prabu Ranggapandika. Kieu nun Gusti Raja sim kuring ka dieu teh marengan Patih Kunjaya. Kahijina memang jajab manehna nu geus waluya deui atuh kaduana sejang ngalaporkeun. Ngalaporkeun naon? Kajadian jeung kaayaan di saluareun ieu karaton. Nah kumaha gitu? Nah kumaha mama? Kieu sunu. Di luareun ieu karaton teh ribut anu ngawadul kitu tah. Ngawadul? Para mitra sadaya Kangjeng Raja ngaraos heran. Bari jengkerung sagala sabada menang laporan di Mamarsi Raksa Bungkaya di luar karaton cenah loba nu ngawadul. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mamarsi Raksa Bungkaya nuluykeun caritaanana. Numawi di luar karaton ribut nu ngawadul suhun. Anu nyarita geger sareng rame nu nyawalakeun kana kaayaan nu tos tumiba ka karaton. Utamina nu parantosa ka alaman ku Patih Kunjaya sareng Nen Permaiswari. Nyatana apan aya monyet kajajaden sakitu seueurna jeung dibarengan ku pangasuhna. Nyarame di pasar ear di desa ribut di padesunan. Majar eta nu ngacaukeun anu geus nyieun kaonaran putra raja nu geus jadi sato nu geus ngawujud jadi monyet. Seueur rahayat nu cilaka teu sakedik nu nemahan pati ajal perlaya. Keur naon cenah boga raja teh bat boga anak monyet? Bari jeung ngaruksa ka rahayat geus bubuheun pepelakan. Kajelma ge nganiaya nasa ngalanyawa. Jadi antarana aya nu usul cenah mah. Urang ngutus Mama Raksa we pikeun ngadakwa eta kakaayaan ka Kangjeng Raja. Bongan boga anak monyet diantep karep sina ngaruksak nagara jeung ngaganggu katentreman rahayat kitu mayawi. Kumaha atuh para wargi sadaya. Kangjeng Raja ngahulang miraga meneng. Salami ngabandungan cariosan Mamarsi Raksa Bungkaya. Nyakitu deui Nyimas Dewi Nawang Asih ge teu nyarios naon-naon. Nu aya mah manahna ge bingung teu mangih tungtung. Susah taya kendatna najan aya ari rasa bungah mah.
ngan Patihwinata nu masih keneh tenang, numawi Patihwinata mapok anjeunna teh cumarios. Waktosna seep.